saya sebagai polisi mending lebih baik jadi petani daripada di bawah kementerian. Ahmad Dhani dia pernah tah Di penjaranya di penjara harita nih setahun gara-gara nyebut polisi teh Ronda. Makin malam makin dalam. tapi kan harus nonton podcast ya. Nah itu podcast Regen jeung Arif Brata keur ngobrol dicari tanu lucu kan Arif Brata wah itu nah jadi itu saya bisa ditiru lain udah lucu coy. Jadi di hiji malam, di suatu malam wengi-wengi janari ya jam 3 subuh cek ada 3 orang PSK beres mangkal mulang. Nah si tiluan eta teh nu mau motor kan saurang mungkin terpaksa kudu reptil tempet tiluan baliklah tilu PSK itu tadi motor reptil di jalan polisi dieureunkeun si PSK eta tiluan dina motor stop berhenti kalian mau kemana kalian sadar gak sudah melanggar lalu lintas kalian gak pakai helm udah mah gak pakai helm bonceng 3 gak pakai jaket pula itu membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Malam pun tuh seimbang si motor. Aduh Pak, mohon maaf Pak, kami sedang buru-buru cek si PSK teh. Soalnya yang satu lagi nggak bawa motor Pak, jadi kami terpaksa rempet 3. Sudah, mana SIM kalian? Gak ada Pak. STNK? Gak ada. Aduh gimana kalian ini? SIM gak ada, STNK pun gak ada. Melanggar. Kalian terpaksa ini harus ditilang. Aduh Pak, mohon maaf Pak, ini jangan ya. Jangan banget, ini kita gak punya uang ini Pak. Kalau untuk di sidangnya, bolehlah berdamai aja. Si PSK. Gak bisa. Aturan harus ditegakkan. polisi jujur Polisi jujur. Gimana dong Pak, jangan gitu Pak. Kita lagi buru-buru ini mau pulang soalnya capek habis kerja. Yang mandi meureun carpel. aduh karenang Geus mangkal. Nah, dikerenyang. Karenang. keren payung ya Gimana Pak kalau gini aja Pak, cek si PSK. Bapak boleh pegang ini. Tapi biarin kita pulang. Gak bisa. Aturan harus ditegakkan di sebuah polisi. aduh kuat Polisi jujur. kuat kene tadi Ya lah, anjing lah. ditawisannya Beli lagi mikir polisi nanti. Ya sudah, kalian boleh pulang. Udah, kalian boleh pulang. Balik masuk. Masuk Arif Brata. saya comot beri ngeliat nih Sudah. lain orang mau ngomentari atau cerita kan kurang mau kieu silahkan kalian bisa pulang lain silahkan kalian pulang orang mau ngomentari eta Katanya sami ngajurungkeun cuma eta kan tarik nu deui cekana urang mah ngajurungkeun tina tonggong. Nah ieu mah ti payu-payun. Ngajurungkeun metot ya. kamu ngomentari kieu masalah SIM polisi dewe urusan polisi
orang pernah nyieun SIM di kantor polisi. Ternyata aya nyieun SIM teh lain perkara enteng. Hese kacida. Aya tes tulis, aya tes praktek. Ya benar. Anu tes praktekna teh nu geus bisa motor lagi hese. Wah, lu bolak-balik. Sabab teu make motor urang. Harita kudu make motor nu aya di dinya. Anu posisi motorna teh rada kurang ngeunaheun lah kitunya, kurang terawat jadi dipastikan tidak lulus hese. Jangan-jangan disetting untuk tidak lulus motorna. Pas hese nyamperkeun make baju bebas. Pak, pergi bantosan. Nya cete kieu we cete da rusuh. Geus lila coba antri, coba ayeuna paur teu lolos. Kumaha mah lolos. Nah, rewas saya rada tarik 450 cenah. Siapa tuh lah ada cete rusuh ya. Saya teh berpikir kena naon lah 450 sakali mah ngan bisa teh sih SIM teh saumur hirup maksudnya teh siga KTP orang teh ngamasalahkeun eta 450 nu dimasalahkeun bisa teh si SIM teh saumur hirup mah teu nyieun deui soalna Perbaharui prosesna Ih, moal bisa dah. udah naon mau bisa Sabab eta mah kena teh asup kana pendapatan negara non pajak eta. Jadi moal bisa gitu, dan Polri ya salah satunya polisi nyumbang pendapatan non pajak terbesar gitu. Salah satu Polri. Target APBN teh kan seharusnya 11 miliar di Polri teh. Tapi ngan nyumbang 10 miliar cenah eta 1 miliar di ka mana kan eta? Kena pesak atau ka mana? Pelawak kasih udang gitu. Kasudon gitu. Itu berdoa. Karena eta target mahnya tuh ditargetkan sakieu urang tercapai nih siga nama main-main kieu tapi orang curiga tuh karena aya data ieu data bahwa nunjukkeun aduh namanya aman itu Aman, bos. nunjukkeun ya polisi Indonesia teh termasuk nu pertama paling korup di Asia Tenggara. Naon wae itu emang. Polisi kahiji Indonesia, kedua Thailand, ketilu Filipina. Nah, orang curiga ieu bisi ieu mah anu hiji deui ka mana ieu leungit. Nya tunggu sambil liar deui nya. Jadi gitu-gitu ge polisi India lah dusing. Teu asup kana tilu polisi terkorup. Paling lamun dina film India sok telat tungkul datangna nih. Eta kesalahan. Penjahat geus benang. Benang. Ku si sarukan gitunya ku lalakona. Karena tuh polisi datang, turun gitunya. Lah dusing mah. Nah, ngomong-ngomong tentang polisi, da ayeuna mah kerada haneut polisi teh. Haneut ku kalakuanana. Jeung loba diberitakeunana teh lolobana negatif. Nya, Minganan ieu tukang es, Nah, geus gabus teh nu viral. es gabus. Komo bari di videokeun bari dititah di asaan bari kitu kieu. Kan tergambar dina video eta teh. Lah, kurang pantas lah kitunya secara adab komo tukang esna teh sepuh. Ingat ka di uap-uapkeun kitu titah di asaan. Ai kitu teh ayeuna berita terbaru. Cenah mah hayang damai. Ayeuna teh dibere motor. Si tukang esna teh motorna menang hilang deui. Dan gitu terus masalah ieu dia mah anyar nu hejo da. Masalah nu lain mah komo per akhir tahun 2025 geuninganan aya ojek online Nya, benar. anu ditabrak teh tapi pun kerame eta wah Nah, pisan. demo di mana-mana eta teh mimiti ojol tapi pun ka ngarembet karena berbagai elemen mahasiswa masyarakat satu suara Avannya Avan Kurniawan itu teh Avan Kurniawan. aing geus kitu teh deui heeh saaktivisna teh panjang udara remona teh dinaon
ditawak deui ku Ya, polisi tapi dah boro-boro masyarakat biasa Ahmad Dhani dia pernah tah Tuh di penjaranya. di penjara harita nih setahun gara-gara nyebut polisi topeng sekelas Ahmad Dhani dia pernah itu di penjara gara-gara ngomong Akhirnya kerame itu teh Pak. Masalah polisi deh di parlemen ada teh kerame. Kemarin kan aya viral video Kapolri. Kapolri nyebutna polisi, saya sebagai polisi mending lebih baik jadi petani daripada di bawah kementerian karena takutnya tidak netral. nah Nah ini nanti kan mencuat isu eta, isu polisi bakal aya di bawah kementerian. Nah jika duka kunonya eta landasan persoalan mungkin aya sangkut pautnya dengan hal-hal yang telah terjadi di masa lampau, model hal-hal masalah-masalah yang sedang viral di sosmed dan data-data lainnya yang didukung ku Hilman tadi. Jika nama aya hubungan akadinya gini Pak. jadi masalah citra polisinya Jadi masalah citra polisi. Hmm. Di bawah kementerian agar lebih terkontrol. Nah, jika gitu. Tapi berdasarkan data oge nya kepercayaan masyarakat ke institusi Polri teh menurun kan tiap tahun. Ningali tina survei 3 tahun terakhir. Jadi terusnya turun. Jadi kepercayaan publik karena Polri geus turun. 3 tahun terakhir ayeuna kemarin ya per tahun 2025 di angka 72%. Sebelumnya dari 2024 na 75%. 2023 na 70% 70 lah. Sekitar segitu persen. Jadi tiap tahun nurun. Ya. Sana mah per data 5 tahun bahkan turun drastis kepercayaan. Jika mau baca deka atau kumaha. Sudah rek rasa aman kumaha tukang amankeun ge amankeun yang sudah tek kitu teh kadinya. Ini ngamankeun hajat gitu kan. Kadinya bae. jadi berbicara tentang citra polisi berarti kan pandangan masyarakat ke polisi jadi masyarakatnya sarbeleun gitunya masyarakatnya muak sehingga citra nate dari tahun ke tahun kelembagaan Polri teh semakin turun katambah berita-berita ayeuna loba ngaberitakeun oknum polisi nabrak lah anu memperlakukan tidak baiklah ke rakyat letiknya atau tukang dagang es tapi lamun dipikir-pikir ya mahnya ibaratkeun abi bawa ke pesantren kan di pesantren teh aya kepengurusan kepala pondok teh ngaranna teroris dihandapna kan loba bidang sekretaris, bendahara, bidang pendidikan, bidang ekonomi, anu nguruskan perekonomian pesantren, warung, koperasi pesantren, aya oge keamanan. Lamun disurvei, ya mahnya lamun disurvei, santri disurvei, sigana paling sebel keamanan. Bener. Kunaon? Karaos Pak. Kan gitunya kunaon karena ai keamanan mah ngalarang karena sesuatu nu kadang-kadang si santri teh resepen teu ngaji kan resep itu teh cicing dah hadapan tangga di udangna moal ku bidang Pendidikan. moal ku bidang ekonomi kunaon ngaku keamanan jeung ari keamanan kan wajahna lain wajah Dan wajah ramah. malaikat Ridwan tapi malaikat Malik Bener. bahkan dina keamanan eta mana wae santrina kelakuan baik dan kelakuan buruk aya di dinya di satu sisi teu wani da boga data eta di bener. sisi lain oge tegas kan gitu jeung aya spesial aya keamanan mah ieu nyambung aya spesial keamanan mah walaupun secara struktural itu bagian dari kepengurusan pondok pesantren tapi langsung di bawah pimpinan
lain di bawah rois sebenarnya mah tapi di bawah pimpinan. Bener. Sebab ketika ayana naon backup-na langsung pimpinan tertinggi pondok Ya. pesantren. Hmm. Lahnya ayahna atau mamana buyakna langsung. Jadi aya benarna oge gitu. Lamun citra publik goreng karena perannya memang gitu pika sebelen Ya, ya. dalam tanda kutipnya siga tadi keamanan ngamankeun kan eta teh pika sebelen ngalarang batur negakeun hukum kan eta teh pika sebelen memang kusabab peranna gitu penting di bawah pimpinan lamun cara Polri tadi mah memang alus lamun langsung di bawah presiden ulah di bawah kementerian so ayeuna lamun tadi di pengurusan bidang tertentu keamanan ketika ayana naon jeung santri kumaha saluhureun santri na aya keamanana rada budak keneh Ya, benar. ayana naon kumaha aya di backup ku pimpinan Pimpinan. tertinggi pondok pesantren mah kan itu terus dia mah di masyarakat memang pangtika sebeleunana polisi lantas memang Benar. ya Benar kita. kan selamat pagi pak kita cenah ngelewatan garis urusan SIM STNK segala rupa kan ditanyakan naon hubunganna na ngalewatan garis jeung ditanyakan SIM kan itu teh kadang-kadang masyarakat teu paham tapi aya oge polisi anu pikaresepeun Babin Kamtibmas nih Oh, ya benar. aya nu geuring dilongok aya nu maot dibantuan aya bencana Ya, ngilu. jadi kan aya Babin Kamtibmas mah Milu guyon jeung. heeh aya di pos kamling ngeluan kan gitu di satu sisi lantas mah kan kesebelen kan gitu ya nu balaga entel make baju preman disebut make baju preman tapi dah teu make baju seragam ke bajuna siga kieu lah orang oge berarti preman dalam pandangan karena teu berseragam Preman juga. preman Preman di. oge dengan kata-kata Gus Dur nih. Polisi jujur teh Tilu. tilu Tahun wae kan. kahiji polisi tidur dijelugan kedua patung polisi ketilu nama hugeng kunaon sih kan ora ruas gitu gini Karena dia ngomongkan polisi. ruas gitu gini Ada ikutan bakso. geus atuh Bang balik. bener Balik mau balik. Geus. balik Balik.